Kadang mah eta turuna teh sok pas jasa kekayaan urang di luar atau kekayaan urang di jalan, eta oge sok pas wae karah pas urang boga rancana rek ulin lah, rek liar lah gitu, atau urang boga janji jeung dulur baraya atau babaturan. Pas liar urang keur di jalan horeng teh hujan. Alhasil urang kahujanan, babaseuhan, awak oge katirisan. Anu geus janjian niatna liar akhirna gagal total. Kadang orang sok gugurutu eta kana hujan. Kadang-kadang kunaon ieu hujan, malah hujan gitu, kurang kerboga niat arek liar gitu. Da meureun sifatna manusa lur, sok aya pohonna teh tapi dipikir-pikir deui, dibulak-balik ate sok eling, sok direnungkeun gitu. Cekna hate urang loba jasa meureunnya jelema nu di luar jadi tuh anu keur kaayaan banget butuhna kana ieu hujan, ala kadarna pikeun nyukupan gitu kana kahirupan ku cai. Can deui meureun anu pepelakana kagaringan, sumurna saat kagaringan, pokona meureun jeung sajaba-jabana eta kadang sok kitu. Ayo we geura lur urang renungkeun ku rasa keyakinan urang, hujan teh eta horeng rahmat lur. Hiji ciri meureun Gusti teh nyaaheun kitu ka hambana. Jeung turuna hujan eta salah sahiji kaayaan anu hade pikeun urang munajat lur. Urang ngadoa kitu ka Nu Maha Kawasa, ka Nu mereng. Mantakna lur, lamun panggih deui jeung ieu hujan, ayo urang lobakeun hate urang pikeun nyukuranana. Urang teu kupur nikmat lur.